Dulu dihadek ke jalan ayo na urang isukan itu dari ini. Ya nak kumaha di sini lagi dipakai. Rasau atuh. Ayan. Oke. Para ribet, bibit rangka ya. Bibit rangka. Cek. Halus, misalnya tarik. Tarik ya. Cek. Perhatian, perhatian. Saya akan jualan bibit album. Dari itu waras, oi. Kan dia waras. Kemana yang ke kakinya? Waras itu bawah. Ada nggak beledung? Cek. Wah, cek. Budak. Budak, siap. Aduh, budak head. Astagfirullahaladzim si budak ke aing ngagawean nyuk. Anjir. Dik, urang rek kakawali heula, maneh teh ka Mangjek, pang nagihkeun duit urangnya sekalian ka Mangjek maneh. Naon? Pang nagihkeun duit ka Mangjek, urang boga duit 200.000 di Mangjek, urang rek kakawali heula sakedeung. Siap. Mangjek, ngomong naon ka Mang Doy? Dibutuh uing burut. Astagfirullah. Mana budak sia teh? Sareng ngomongkeun burut aing mah geus saminggu ge teh pagi jeung si Bang Doy aing teh nyumput boga hutang ka si Bang Doy teh. Ih, Sarak-sarak lurus tunjuk ngomong di depan wae. Ya, era uing ku batur. saha aing mah teh ngomong maneh burut ka Bang Doy mah. Biar Wah, nu dirasa. Dasar aki pedut euy. Lari dari kenyataan. Aing disebutkeun burut. Apa rakyat Indonesia meureun apaleun aing era? Burut anjing. Mangjek. Ngopi. Nikmat Mangjek ya ngopi mah. Sambil nguduh sambil ngopi. Aing Mangjek. Bakal cing wae kau budak ditanya teh. Nah, cing wae Mangjek. Aduh, aki-aki anjing. Aya kayang keur muasaan pelet sih kana urangnya. Mangjek, keur puasa Mangjek teh. Muasaan atuh. Pelet geus boga, jang jawokan geus boga, tak brewok. Kunang aki-aki. Ya Mangjek, bisi hayang ngopi muang seteng-seteng. Ya. aing teh kejeling huntu. Sini budak. Aing. Ayo. Ablok kakak ngomong wae. Si budak goblok bisa aing kejeling huntu. Aduh. Ayo Mangjek kunaon? Putus cinta Mangjek teh. Wali cing serikat atuh. Mah, iya, ngadon aja lo kieu ka di anu ieu mah jadi huntu aduh. Ya, nah bet aja lo kieu aduh aing. Budak ka ditu. Terido aing ka ditu. Aing. Terus Mangjek ya, kena masih sabar. Mata kitu ge awe teh lain tersepeur. Meureunna teh cocok. Bari kamu tuluykeun ngopi beneran Mangjek. Si sabar. Aing jadi huntu budak aing lagi Kudunya si sabar, da aing masal kawan mah loba Mangjek. gelut aja aing. Gelut. Nah. Baso. Mang geser Mang. Geser baso. Yo Mangjek. Ieu mah lain seblak, tapi baso tuh aya tulisanna di hareup. Saya nanyakeun seblak. Baso mana bueun? Allahu Akbar. Lain seblak ieu mah baso Mangjek. Anu dirasa baso. Kumaha maneh kolot? Hei, baso. Pasti mana Bang Jack? Gedinya, Bang Doy, kesulin. Oh, heuh atuh. Alah, eta euy ciga aya tukang baso anu budak aing sok pusing aing hayang baso lapareungan sok pusing aing ya. Baiklah. Baso. Mang meuli somai. Oh, baso.
Sabarahaon? Hah? Oh, siap. Jangan kan hiji ulah omong. 10.000. 10.000. Aing kan 10.000, Mang. aya nu gelo di ditu gelut jeung sapi di ditu tah Ulah diladaan. oh taladana kucurkeun kana banget sia musingkeun aing lah biasa Wagarelo ieu teh. Nu hiji ka ditu, nu hiji ka dieu. Mang naik ka mana heula? Yeuh, baso mah di dieu. baso mang baso Oh, baso nu teh kungkul. Siap atuh. Ngomong teh tadi. Mangga. Naon dia mah mesen baso tekan ultik naungkul. Ah, lieur jamat teh ah. Hei, kakak ini dia kumaha baso. Sampai hari ini. Kumaha yang anak bukan tulang ya. Awet baik badona. alah euy aing rek apel ka awewe piraku kieu janjian jeung awewe we sendal aduh aing pegat anjir aing kudu nyangat sendal ieu mah ieu Melilai kesempatan apa yang minum kieu euy lah. Sesuai kewe. Beunang sedap. Beunang aing sendal mah teh aing tinggal meuli udud jeung bekal ulin. Gitar, dengarkanlah. Nengen.